Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pangersana kulawarga besar anu rombongan Mekar Budaya Kelintang DP hormat. Tekantun Papayung Agung di Lemur atanapi ais pangampi noya di Pakuan anu sami ku rombongan Mekar Budaya Kelintang DP hormat. Ge tekantun ka para simpatisan panonton oge para padagang sadaya anu jauh cunuk anu angang datang nu tepi sumping nu caket deheus sepuh anu murang kalih istri pamegat jalar sadaya anu mika cinta tur mika lenep kana ieu kabudayaan kisuna anu sami ku rombongan Mekar Budaya Kelintang DP hormat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Rombongan sabadana manyatkeun puja kali puji sinareng syukur kersaning dat irahi robi atuh teu kantun sholawat sinareng salam mugi limpah curah ka junjunan Nabi urang Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka para karabat tug dugi ka para sahabat turut tumut kana ajaran mantena tug dumugikeun ka urang sadaya. Rehna dina dinten ieu rombongan tiasa patepung lawung paamprok jonghok patepang rarai di buruan miwah lingkung seni benjang Mekar Budaya anu dipimpin ku pangersana anjeun Kang Acep Supardi anu dinaungan asuhan sesepuh almarhum Abah Ucun Suwargi anu ngajomantara di kampung Cikalamiring, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, kawarganegaraan Indonesia. Nampi pangangkirna Saepul Maksud nampa panggupai kanyaan ti Saepul Maksad. Rombongan dina dinten ieu dina raraga Walimatul Hitan ge sekaligus tasyakur binikmah walimatul nikahna Ki Adi Kang Pegi anu parantos ngadahup kaning Yuli. Mudah-mudahan ieu dua insan hamba Allah dina ngawangun segala rumah tanggina sing kadia munding rarakitan kuda papacangan lir ngaruntuyna ruruntuyan gledek rarantayan sing runtut raut saudunan sakinah mawadah warahmah. Atuh dina Walimatul Hitan pun anak
wastaku anjeun Arab Aji Sumirat salah sawios putra teges ti Bapak Kurnia kali Ibu Ina Marlina mudah-mudahan menak doa ti rombongan sing apanyang apunyung sing soleh baktos ka Ibu Rama guna nusa bangsa salamet dunya rawuh akhirat oge baktos ka nagara katut agama mitra kanca kaum dangu sadaya rombongan satu acanan raskeun hancagarapan anu utami baweraos rombongan umajak keseniman seniwati anu aya di lingkungan wabil khusus para tokoh sesepuh karang taruna pemuda tokoh agama kiai santri santriwati ustazah sami dipunut ngadukung kana lumangsungna ieu hiburan gitu kantun kabara tokoh silat jawara budaya jawara benca sami ngadukung kana lumangsungna ieu hiburan anu paratos disayogikeun ku Saepul Mangsun mitra kaum dangu sadaya rombongan dina kalebet magelaran baris di sarengan kedua juru suarwati anu paratos silecet teh nu kaduana Neng Puput mohon Widyaningsih diberi resmi wiyaga kasinomanan ti Mekar Budaya juru jalagurna aya Mang Yahya tos teu bireg deui oge panutur caturna Kang Haji Eka mohon juru kenang kahiji kilanceuk pangaresana Kang Haji Edoy oge kilanceuk Kang Ipan Bey didukung langsung audio sound system ku Kang Ajat Rampus Hungkul teu nyanak si Cikih ayeuna mah mohon absen mangga mitra kaum dangu sadayana anu kusipuring dipihormat urang sami Bandungan tur lenyepan kumaha cek geletuk batuna gejebureun caina ieu rombongan dina midangkeun wanda kreativitas tetebah puhun budaya Nusantara nu diaya di Mekar Budaya sedala semua bismillahirrahmanirrahim azzamu sallallahu akbar wal mukhit wal makhluqi bil azhar Mekar Budaya tandang Magelaran eta teh saha nu bade menghibur di Cisangarung apa rombongan Mekar Budaya teh
suku gunung lantai pasir orang dia anu saraya mana putra putri
rengse ngabuka gapura bagja salajengna atuh pilih aya biantara atanapi samutan heula ti kulawarga besar atanapi wakil ti panitia sesepuh ti Saepul Mangsud pilih bade biantara atanapi samutan mangga dihaturenan linggih waktu sidarang tempatna nyayogikeun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang kami hormati para tenaga kesenian, yang kami hormati Bapak Hajat sekeluarga, yang kami hormati para sesepuh, para tokoh di RW 12, baik tokoh masyarakat, tokoh agama maupun tokoh pemuda, yang kami hormati Bapak Linmas. Pertama-tama orang manjatkan puji kalawan syukur ke Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayah ke urang sadayana, tugdugi urang sadayana tiasa kempel ngariung dalam acara dengan keadaan sehat walafiat. Oke, salawat dan salam oke limpahkan ke junjunan urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormat, dan kepada kedua orang tuanya, mudah-mudahan ini semua menjadikan hiji ibadah dan dibalas ku Allah Subhanahu wa taala yang berlimpah ganda. Dan kepada ibu bapak semuanya yang hadir pada acara ini, mudah-mudahan kita semua selamanya cing aya dina pelindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan kami menghimbau ke bapak ibu semuanya yang hadir pada acara ini, yang mau ikut memeriahkan acara ini, mohon agar bisa menjaga keamanan dan ketertiban supaya acara ini bisa lancar sampai akhir. Sekian dari kami, mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang tepat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalayan jentre samutan atanapi biantara ti Bapak RW, mudah-mudahan naon anu disaurkeun ku anjeunna neme sing janten pedoman oge cepengan kanggo urang sadayana. Mohon mitra kaum dangu sadaya rombongan dina ieu dinten anu penuh ku kabarokahan teu seueur saur anu diukur bahasa anu didepa. Rehna urang sami menekung kanu Maha Agung, muja brata kayang Maha Sukma. Urang sami ngadoakeun arwah para karuhun anu parantos ngantunkeun urang sadaya baweraos karuhun di patempatan atanapi ti rombongan. Urang sami unyuk nuhun sanuk-sanuk ka ibu sateu acan kenging bebenu oge tamada ka bapa nu maha kersa. Nanging nya sihapunten rombongan Mekar Budaya dupi ngadoakeunana teh ngalangkungan lagu hariringna ngais pangarti dina rumpaka bahasa haleuangna nyampaikeun doa nyaeta lagu panyutat sajarah anu kalangkung dina zaman perjuangan 45. Salah sawios pajuang kabudayaan Sunda anu gugur di medan tempur perlaya di medan perang. Wastana ku anjeun Mama Kiai Haji Lapidin. Sabadana diputus hukum gantung ku Belanda
gaduh pameredih kanu maha asih. Ngawitan manggung puji syukur puji syukur kaya Nadawidi Maha Suci Ari Aiwan Pangreng Sawasiwi Sili Ari Amaman Batu Giri Harjati Luaya Kula Nada Cumar Nada Cumar Gusti Maha Suci salah jangan mama nada dimang nada di hati Ari lagu Uhud Apian warisan urang disagaru barakah hatur nyangakeun kasadayana
Yeah.
dan babili jangan pasana ngaretin kana manana sim kuring sanes ahli tukang sawer. Mong ieu maka gagalan ti ibu hajat sareng bapak hajat hoyong dipangkawalkeun wae ku pribadi.
majang ibu-ibu majang hadir. Marajang hadir. Hela sakadap. Majang. Baru dak sok majang.